Nu kadua Sayyidina Ali ditaros wa ma sunnata Rasulillah. Naon ari sunnah Rasulullah? Ari sunnah Rasulullah al-mudaratu bainan nas. Sunnah Rasulullah mah Kangjeng Rasul mah sok perhatian, merhatikeun manusia. Lain jalmi mumin hungkul, manusia. Sadayana manusia diperhatoskeun. Bukan Kangjeng Rasul mah saya seorang hungkul umat Kangjeng Rasul, tapi sadayana manusia ku Kangjeng Rasul diperhatoskeun. Al-mudaratu bainan nas, Kangjeng Rasul mah sok merhatikeun manusia, sadayana manusia. Namawi Kangjeng Rasulna dina bentuk sok ngamulyakeun nu sanes. Ihtiramun nas ngamulyakeun manusia tanpa pandang bulu. Saha wae dimulyakeun ku junjunan mah. Pan urang mah ngamulyakeun teh lamun kanu beunghar urang sok ngamulyakeun. Kanu pangkat urang sok darehdeh gitu. Hama jalmi biasa-biasa sugan di ambuan urang mah tara. Kangjeng Rasul mah akhlakna para kiai, para ajengan teh kitu sami. Sabjungjunan kitu. Sasarengan jalmi beunghar kitu romana teh. Jeung jalmi miskin kitu romana teh. Jeung jalmi anu pangkat kitu teh aya perubahan. Dina romana teh ngamulyakeun lagi sami gitu. Ihtiramun nas. Hormat manusia. Dina nyarios Kangjeng Rasul dina sagala tingkah lakuna teh. Teu aya picarekeun sanesna. Terus di mana-mana cumarios Kangjeng Rasul siap ngadangu. Siap istimah, ngadangukeun lamun batur nyarios nyampe. Lamun urang keur nyarios, lamun sahabat nyarios Kangjeng Rasul nyampe. Dia teh akhlakna kitu. Lamun aya jamin neroskeun naon-naon, Kangjeng Rasul jep diperhatoskeun carios teh. Pan urang mah hare-hare. Sok diperhatoskeun lamun saluhureun. Lamun sahadapeun mah tara diperhatoskeun. Istimah merhatoskeun perhatian Kangjeng Rasul pas kitu. Kangjeng Rasul sok ngaduan sifat toleran at-tawasud. Tawasud teh toleran kasadayana agama. Batak disebut teh tamadun. Islam teh Islam tamadun. Tamadun teh matak disebutkeun Madinah teh kampung kurma dan namanya teh Yasrib. Sanes Madinah. Nah disebutkeun Madinah sabab kota teh tamadun hasil Madinah teh tamadun hasil tamadun teh modern. Jadi ya kota Madinah teh anu modern ke bahasana mah. Gaulna mah modern. Jadi ngalengitkeun sifat jahiliyah. Kangjeng Rasul sumping ka Madinah. Di Madinah teh sagala aya. Islam aya, Kristen aya, agama anu Yahudi aya, sagala aya agama teh dihijikeun ku Kangjeng Rasul teh. Ngahijikeun Kangjeng Rasul aya toleran. Diangkan ku sarana agama. Eta kapungkur. Sada acan naon? Konsep negara teh kapungkur teh bade jadi negara Islam Indonesia teh. Lahirna aya muktamar NU